Al-qiyamu binafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-qiyamu bin nafsi wa ma'nahu annahu ta'ala la yaftakiru ila mahallin wala ila mukhassisin wa dudduhu al-ihtiyaju ilal mahalli wal mukhassisi wa dalilu ala zalika annahu law ihtaja ila mahallin lakana sifatan wa kaunu sifatan muhalun. Wa yajibu jeung wajib bi haqqi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al-qiyamu bin nafsi, sifat qiyamu bin nafsi hartosna jumeneng Allah kalawan zatna. Wa manahu jeung ari manana ieu sifat qiyamu binafsi eta anahu sanyanyana Allah taala eta la tafriku la yaftakiru henteu butuh ya Allah ila mahallin kana tempat wala ila mukhassisin jeung teu butuh ya Allah ka anu nangtukeun wadiduhu jeung ari lawana ieu sifat qiyamu binafsi eta al-ihtiyaju ila mahallin butuh ilal mahalli kana tempat wal mukhassisi jeung kana anu nangtukeun. Wa dalilu jeung ari dalilna ala zalika kana ieu sifat qiyamu binafsi eta anahu sanyanyana Allah taala eta lawih taja lamun butuh ya Allah ila mahallin kana tempat lah kana sifatan maka tangtu kayaan Allah eta sifatan sifat wa kaunuhu jeung sifatan wa kaunuhu jeung ari kabuktianna Allah sifatan eta muhalun mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa yajibu fi haqqi ta'ala al-qiyamu bin nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil anbiya'i wal mursalin sayyidina ajmain. Rabbi shrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qiyamu bin nafsi. Wa yajibu jeung wajib fi haqqi ta'ala dalam dina hakna Allah ta'ala naon opal qiyamu bin nafsi, sifat qiyamu bin nafsi anu hartina jumeneng Allah kalawan zatna. Ya aya wajib dina kalimat wa yajibu nyata anu disebut wajib di dieu wajib ceuk hukum akal anu hartina kaharti ku akal gorizi qiyamu binafsihi na Allah kalawan kidam bakona na kaduana oge sara ngabejakeun jeung nuduhkeun kana yen wajib akli Allah kasipatan ku sifat qiyamu bin nafsi. Jadi kalawan aya dukungan ceuk hukum sara oge ngabejakeun jeung nuduhkeun bahwa yen Allah teh wajib akli Allah kasipatan ku sifat qiyamu bin nafsi. Nu katiluna hukum sara oge ngawajibkeun hukum sara ngawajib syar'ikeun ka sakur jalma mukallaf kudu nekadkeun yen Allah teh kasipatan ku sifat qiyamu bin nafsi. Ya, hukum sara ge sarua ngawajib syar'ikeun kulu mukallafin
kasakur jalma anu mukalaf antakida kudu yen nekadkeun yen Allah teh kasifatan ku sifat qiyamu binafsi. Tas nu kaopatna sara ngawajibkeun ngawajib sarikeun ka jalma mukalaf yen alam teu aya anu qiyamu binafsi. Naon sababna? Kabeh kenging ngadamal Allah. Ya, jadi ngawajib sarikeun oge ka jalma mukalaf nya salieun jalma berarti alam. Yen alamah teu aya anu qiyamu binafsi. Ya, simpulanana kabeh kenging ngadamal Allah. Alamah mentak alamah teu aya qiyamu binafsi. Tasnu kalimat nu dimaksud ku pihak ta'ala dina kalimat wayajibu pihak ta'ala dina hakna Allah ta'ala. Eta sifat qiyamu binafsi teh hak Allah. Ya, kalebetna hak Allah. Hak Allah anu teu gumantung kana ayana nu mercaya. Ya, jadi teu gumantung kana ayana anu mercaya. Oge henteu gumantung kana turuna para rasul, oge teu ngagantung kana ditetepkeun ku akal, oge teu ngagantung kana ayana alam. Nya kalimat pihakihi ta'ala teh dina hakna Allah ta'ala teh kasifatan ku sifat qiyamu binafsi teh eta hakna hak Allah. Jadi hak Allah teh kumaha? Teu gumantung hiji teu gumantung kana ayana anu mercaya. Gitu. Nu kadua teu gumantung kana turuna para rasul. Oge teu gumantung teh hubunganana kana diri kana ditetepkeun ku akal. Teu gumantung oge kana ayana alam. Kewe hak Allah. Allah kasifatan ku sifat qiyamu binafsi. Gitu. Jadi eta kalimat pihak kita Allah teh ngabersihkeun. Nyempurnakeun jar majrur. Kaganapna nu dimaksud ku qiyamu binafsi lain Allah jumenang ku anjeun anu tadina eueuh tuluy ngajenengkeunana anjeun. Ya. Anu dimaksud qiyamu binafsi ngadeg Allah kalawan zatna teh maksudna lain Allah jumenang ku anjeunna anu tadina eueuh. Laju we ngajenengkeunana, laju ngajenengkeun nya. Tapi anu dimaksud ku al-qiyamu binafsi di dieu nyata Allah jumenang kalawan zatna, jumenang anu maksudna dua. Hiji ayana qiyamu binafsi teu butuh kanu nyieun. Kadua ayana qiyamu binafsi teu butuh kana tempat gesan ngancik. Gitu. Ya. Qiyamu binafsi. Jadi perlu diperhatikan qiyamu binafsi ya lain Allah jumeneng ku anjeunna anu tadina asalna eueuh heula. Tuluy aya ngajenengkeun kitu. Tapi nu dimaksudna ku al-qiyamu binafsi Allah jumeneng kalawan zatna. Jumeneng anu maksudna dua ayana teu butuh kanu nyieun, ayana qiyamu binafsi teu butuh kana tempat gesan ngancik. Nu katujuna sifat al-qiyamu binafsi kasub kana adamiah anu jadi sifatku eueuhna. Atuh hakikatna pibasaeun al-qiyamu binafsi teh kieu Allah henteu aya anu ngayakeun. Tadinya Allah henteu aya anu ngayakeun. Allah teu butuh kana tempat gesan ngancik gitu ya. Ngancik cicing ngancik.
Tas nu kadalapan ku sabab bati alkiamu binafsin teu butuh kana tempat gesan ngancik maka kacabut ti Allah taala makulat aina aina teh kan kalimatna cek basa urang mah di mana tadi cabut ya. Ti Allah taala makulat aina patarosan di mana ya. Tong aya nyebutkeun di mana Allah mah di mananya Allah ya. Leungit betinya aya kacap di mana mah kos urang can nyaho tempat gitu di mananya tempatna gitu iki di mana iki nya tempat mana citekona pelebah mana di palih manana di mana citekona di mana simpangna dagana kecap di mana ya jadi dicabut di Allah mah patarosan di mana ya jeung kacabut sakur pi jawabeunana tina jihad anu 10 hareupeun tukangeun kencaeun katuhueun kacabut eta kan kecap ayeuna mah non ngaranna teh nuduhkeun kana kecap arah nya pi jawabeunana tina jihad nu 10 hareup tukang kenca tukang luhureun handapeun nya antal pisah luareun jeung jeroeun eta 10 kalimatnya eta teh tina hasil kecap aina teh di mana aina teh artina di mana ente ya kecap aina bakal ngahasilkeun anak kana jihad arah sabiji arah 10 ya 10 hareupeun tukangeun kencaeun katuhueun luhureun handapeun antel pisah luareun jeroeun aya 10 nya sabab dicabut kecap aina di Allah kusabab kitu pisan sifat al-qiyamu binafsi disebut sifat salabiah nyabut kana sakabeh perkara anu kakurung ku makulat aina gitu ya penyebutkeun di mananya ari Allah eta berarti can nyahun qiyamu binafsi nya bejaan wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qiyamu binafsi gitu ya. Kaselepan ku ayana Allah taala teu butuh kana makulat aina teu nuduhkeun kana eueuh ngan lamun makhluk yakni tegasna nu sok butuh kana makulat aina tah urang mah butuh kana makulat aina teh misalkeun urang nanya ke ente di mana aja ente jijing di PWK pelebah mana gitu di manana nya PWK terus disalusur gitu nya nepikeun ka gitu hasil kapanggih gitu jadi ayana makhluk mah butuh karena kecap aina lamun urang teu make aina nya moal hasil kana yakin kana ayana wujudna asalna ti mana gitu teu nuduhkeun kana eueuh ngan lamun makhluk mah tegasna sok butuh kana makulat aina teh kari-kari teu aya makulat aina na misalkeun nanya teu aya makulat aina pasti eta saterusna nya teu aya makulat ainana pasti eta saterusna nya da eta mah wadah anu anyar tapi Allah mah muhitun tenan anu ngaliputi anu ngaliputan ka sakabeh anu anyar ya jeung Allah qaribun yakni anu deukeut pisan ka kawasaanana gitu. Tersapuluh ku ayana Allah kasifatan ku sifat al-qiyamu bin nafsi maka batalah i'tiqad khawarij karomah karomiyah ya yakni anu boga mimiti boga pahamna Ibnul Qaram nyata golongan anu nekadkeun yen
Allah cicingna di aras nya. Gitu Ibnu Qayyim manekadkeun bahwa yen cicingna Allah teh di aras berarti ngancik dina hiji tempat gitu. Sabab nya musabab. Yakni hiji lamun Allah taala cicing di aras tegesna butuh ku aras gesan ngancik jeung cicing. Aras kudu qadim. Ya kudu qadim berarti arasna. Da diperlukeun gesan ngancik dinu qadim. Da Allah pan qadim. Ya, termasuk kalamna kalamun qadimun la yumalu sima'uhu tanazzaha an qaulin wa palin wa niyatin bihi as tapi min kulli da'in wa nuruhu dalilun di qalbi dajalin wa khairati ya rabbi mati'ni bisiri hurupihi. Itu kan cek nadong ge. Awas geus sorangan. Wadai. Eta teh ke dina naran tanwin tamkin nya pemirsa mah dina nahum tanwin tamkin tanwin tankir. Ya gitu kembali di aras kudu qadim da diperlukeun gesan ngancik dinu qadim sedangkan mustahil aya makhluk qadim. Makhluk mah eueuh nu qadim kabeh ge hudus. Ya, kudu ditekadkeun pan kudu ditekadkeun mandina sifat kidam bahwa sakabeh alamah kudu ditekadkeun hudus ayana teh kapiheulaan ku eueuh heula hudus teh disebut teh barang anyar gitu. Sabab nu anyar mah tadina asalna eueuh heug jadi aya disebutna anyar. Disebutkan anyar teh tadina asalna eueuh heug aya jadi anyar. Di iki kamari eueuh heug ayeuna aya berarti hudus. Anyar kene gitu. Hudus berarti si teh. Hudus si teh lin qadim. Makhluk mah jadi eueuh anu qadim. Eueuh anu qadim. Tak kitu nya. Lamun Allah taala cicing di aras sageusna butuh ku aras gesan ngancik aras kudu qadim da diperlukeun gesan ngancik dinu qadim sedangkan mustahil aya makhluk qadim ditekadkeun malihanan dina sifat kidam kudu tina salanan tina sabalikna urang wajib nekadkeun bahwa Allah kidam teh urang kudu nekadkeun kasalian ti Allah makhlukna Allah kabeh eta hudus teu qadim nya. Kudu ditekadkeun bahwa yang sakabeh makhluk mah hudus nya, hudus anyar. Jadi mustahil aya makhluk qadim. Mantak berbenturan tah Ibnul Qayyim kitu nya nyebatkeun lamun Allah taala cicing di aras nya teu butuh ku aras. Tegasna butuh ku aras gesan ngancik aras. Arasna berarti kudu qadim. Sedangkan aras mah teu qadim. Da aras mah makhluk barang anyar tina asalna eueuh heug aya. Kaduana eta Ibnul Qayyim boga paham na ngalang na ayat innallaha lagoni ngalang na ayat innallaha laghaniyun anil alamin. Surah Al-Ankabut ayat 20. Silahkan cek innallaha laghaniyun anil alamin. Kitu hartina Allah taala teu butuh alias teu perlu ku sakabeh alam.
gitu. Goniun deh nya maha beunghar maha sugih gitu nya. Bahkan nu sugih kayaknya disugihkeun ku nu maha sugih. Mentak lamun entah yang sugih tong nyugih gitu nya. Tong ka pesugihan Allah nu maha beunghar nyugih nya. Deket sing deket kanu maha beunghar gitu. Meh katepaan beunghar jam 3 hudang nah gitu. Lain ka don ki wiridan cakuran tasbih dan ngopi wungkulnya bari nyekelan kitab mutolaah gitu. Teu butuh teu perlu ku sakabeh alam. Atulah innallaha laghaniyun 'anil alamin. Ngalanggar kana ayat eta. Katilu ngalanggar kana ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surat non Qaf ayat genep. Wa nahnu aqrabu kami atau kaula nu agung Allah leuwih deukeut aqrabu ilaihi ka manusa nya min hablil warid tinimang urat beheung. Sedengkeun lamun Allah di aras jauh meureun kitu. Ya nentang bertentangan teh nya. Patekadan paham mimitina boga paham Ibnul Qarom nekadkeun kita serahkan saja sama yang di atas gitu kan. Ayo kebenaran di luhur teh aya cak toke ya namanya Allah di luhur cek toke teh cenah. Urang nu di luhur mah maneh di handap cenah gitu. Gitu jadi ngalanggar kana ayat innallaha laghaniyun 'anil alamin. Gitu nya. Kami Allah Ta'ala leuwih deukeut ka manusia tinimang urat beheung. Ya sedengkeun lamun Allah di aras berarti naon? Jauh. Sedengkeun ya Al-Qur'an aqrabu leuwih deukeut. Nah gitu. Jadi tilu tah nya pertentanganana. Sabriji itu paham sa Ibnu Qarom. Langgar ayat na karek tilu. Ras nu kaopatna ngalanggar oge kana ayat surah non ya. Huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Surat Az-Zukhruf ayat 84. Gitu nya. Surat Az-Zukhruf ayat 84. Anu manana walambil muradi huwa ari Allah eta allazi eta zat pisamai anu mangeranan di langit ilahun wapil ardi ilahun jeung di bumi itu. Lamun Allah calik di aras di bumi nya, lamun Allah calik di aras di bumi eueuh pangeran meureunana gitu. Ngalanggar kana ayat eta. Namun nekadkeun Allah aya di aras. Sedengkeun ieu ayat surat Az-Zukhruf mangacek ayat 84. Gitu. Bahwa yen Allah teh eta zat huwallazi fis samai ilahun anu mangeranan langit wapil ardi ilahun jeung anu mangeranan bumi. Namun tah teh Allah calik di aras berarti di bumi eueuh pangeran meureunana gitu tah nya. Tas nu kadalapana ngalanggar kana ayat kalima nya. Kalima ngalanggar kana ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Surat naon eta? Baca Qur'ana. Geus kaliwat meureunannya tapi
kurang tenget kana ayat teh cenah ari ngadenge mah pernah tapi kurang tenget. Eta teh surah Al-Baqarah ayat 115. Surat Al-Baqarah ayat 115. Ih lamun nekadkeun nya paham Ibnul Karom golongan nekadkeun ya Allah cicing di aras berarti ngalanggar kana ayat pawallu wujuhakum pa ainama tuwallu pasamma wajhullah anu hartina wallahu alam bimuradi surah Al-Baqarah ayat 115. Pa ainama tuwallu maka kamana bae maneh marengkol lain marengkol teh lain sare setiki marengkol teh sare di mana maneh menghadap marengkol maraneh kabeh pasamma wajhullah pasti nyang hareupan zat Allah gitu pasamma wajhullah pasti nyang hareupan zat Allah. Lamun Allah di aras berarti meureun nya lamun Allah di aras tetangga moal kasang hareupan kitu da Allahna di aras. Sedengkeun cek ayat ieu surat Al-Baqarah 115 di mana wae urang nyang hareup di dinya nyang hareup urang ka zat Allah gitu pasama wajhullah gitu. Coba ulang ayatna fa ainama tuwallu pasamma wajhullah maka di mana bae marengkol atawa urang di mana wae nyang hareup maraneh kabeh ka arah mana wae pasamma wajhullah maka pasti yang hareupan pasama wajhullah zat Allah gitu. Jadi bertentangan ya. Lamun tah teh mah gitu non Allah di aras berarti lamun tetangga mah meureun moal kasang hareupan ya. Terus kagenepna anu boga anu ngaran teh anu nekadkeun yen Allah cicing di aras kagenepna oge bertentangan nya kana ngalanggarnya kana ayat non auzubillahi minasyaitonir rajim wallahu min waraihim muhit. Surah naon eta? Surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj kan? Was-sama idzatil buruj ya di ujungna ya. Wallahu min waraihim muhit. Al-Buruj ayat genep anu hartina wallahu Gusti Allah taala miwaraihim tisakurilingeun manusia eta muhitun anu ngaliputan. Waalaikumsalam. Ya upama Allah di arasnya gitu eta moal ngaliputan manusia ya. Gitu nya moal ngaliputan manusia lamun tah tema Allah di aras moal ngaliputan manusia nya teh jauh pan arasna gitu sedangkan manusia mah aya di dieu di bumi ya. Tengah langgar berarti kana ayat eta wallahu min waraihim muhit. Terus anu kadalapan ya non golongan anu nekadkeun
yen Allah cicing di aras oge ngalanggar kana ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat naon eta? Ayat naon surah naon eta? Al-Baqarah keneh nya 208 hiji. Ngalanggar kana ayat eta. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa idza sa'alaka nu atina wallahi bi muradi di mana abdi kami nanyakeun ka anjeun Muhammad soal kami teh mah tadinya tak kumaha jawabna jawab ku anjeun nya fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib tah kudu jawab fa inni bahwa saya tosna kami kaula nu agung anu deket qaribun nya panguningana yakni jeung kakawasaanana ya upama Allah di aras pasti jauh merenti abdina kitu nya ngalanggar kana ayat eta Al-Baqarah surat nya ayatna ayat 281 gitu. Terus no kadalapana lamun nekankeun Allah cicing di arasnya anu sakumaha ceuk Ibnu Karom bati ngalanggar tina ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surah Al-Baqarah ayat 255. Anu hartina wallahu lambir muradi Allahu Gusti Allah la ilaha teu aya deui pangeran illa huwa kecuali mantena sifatna mantena al hayyu anu hirup hakiki al hayyu teh nya anu jumenang hakiki nya amana gitu al qayyum anu jumenang kalawan salira anjeuna yakni teu gumantung kanu sejen gitu. Sabab upama wujudna Allah Ta'ala di aras berarti wujudna gumantung kanu sejen gitu kesimpulanna. Lamun tah teh mah wujudna Allah upama wujudna Allah di aras nya wujudna Allah di aras da cicing di aras berarti wujudna gumantung kanu sejen sedangkan mustahil bertentangan ngalanggar kana ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum gitu nya ta eta 8 ayat-ayat Al-Qur'an anu ngabantah kana yen Allah cicing di aras anu ditekadkeun ku golongan pahamna Ibnul Karom teh anu lamun aya nu nyebutkeun kita serahkan saja kepada yang di atas eta teh anak buahna Ibnul Karom begitu orang maulah sebab bertentangan jeung ayat-ayat tadi disebutan ya gitu jadi gesan Allah mah teu ngabutuhkeun kana tempat pikeun cicing 11 anapun dawan Allah Ta'ala ning aya dauhan Allah Ta'ala anu unggalna a'udzubillahi minasyaitonirrajim
Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dina surat Al-Baqarah aya eta teh nya. Al-Baqarah aya oge dina surat Toha aya ayat 5 nya. Tah kumaha cenah ieu? Istawa anu maksudna di dieu kieu pihatieunana cenah nya. Ari pangeran kana aras eta anu miara. Nah, jadi judulna emang aras tina asalna eueuh heug jadi aya. Barang hudus teh tadi diciptakeun ayana aras ku Allah. Berarti henteu kodim eta aras teh. Nah gitu. Ari pangeran kana aras eta anu miara, sedengkeun bumi oge kan diteundeuna dina jurueun aras, berarti gede nya aras teh. Nya bumi oge ieu alam dunya dicicingkeun teh cenah dina jurueun aras. Nah, ari pangeran kana aras eta anu miara. Ieu makna hakiki, nah lain makna majaji. Sabab kecap istawa ngabogaan dua makna hakiki. Hiji makna cicing atawa mapakan. Eta makna qorib makna deukeut nya jeung nu lindek nya ieu makna qorib dimuhalkeun ku mang pirang-pirang ayat anu aya dina nomor 10. Terus anu kadua ngabogaan di makna hakiki istawa ngurus. Ieu makna baid. Mana baid anu jarang kapakena yakni mana hakiki anu kadua. Mana hakiki anu kadua. Jadi non ukur teu pakeduk jeung pirang-pirang ayat nu aya dina nomor 10. Di mana hiji lapad ngabogaan dua makna hakiki nyata makna qorib jeung makna baid. Tuluy dipake dina mana baid eta omongan asup kana bade tauriah kalam bade kitu ceuk ahli bade omongan anu indah sarua jeung Al-Qur'an kalamullah. Ieu alam Qur'an. Bade taureh kalam bade. Anapun ari walaran Allah anapun ari walaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahiji kahiji dina waktu tumaros ka Rasul aya hiji nini dina waktos tumaros ka Kanjeng Rasul tumaros ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu ceuk eta nini teh ya Rasulullah aina Allah. Ya gitu cek nini teh naros nya kapungkur ka Gusti Allah. Ka Gusti Allah. Naros eta nini teh ka Kanjeng Rasul. Cek eta nini teh ya Rasulullah aina Allah. Cek eta nini teh ya Rasulullah di mana ari Allah? Kanjeng Rasul ngawalar wa qala fis samai. Walaran Rasulullah SAW di luhur martabatna. Nah, gitunya atawa di luhur kakawasaanana. Nah, gitu. Tah eta kecapi samai manana deket langit nya. Mana deketna makna deket kecapi samai mana deket langit. Makna jauh luhur nya. Namun mana qorib nama berarti lamun dibahasakeun waqala fis sama Allah teh aya anu di langit gitu. Tapi lamun ku mana baid nah gitunya mana jauh nya jauh luhur kulantaran lamun di manaan mana deket nya pagedug jeung ayat Al-Qur'an anu 8 dina nomor 10. Maka as-samai dipake dina makna baid hatina luhur sarta ditawi luhur kakawasaanana pauqa kulli syai'in saluhureun sakabeh perkara sakuma katerangan di handap
wa kullu nasin auhama tasbihan yakni dina bab mukhalafah gitu nya. Jadi walaranna kitu Kanjeng Rasul oge nya ngamanaan Arab teh emang henteu naon ngaran teh henteu segampang secara membalikan telapak tangan gitu. Gitu lamun orang salah ngamanaan gitulah nya jadi tikoleset ya Rasulullah aina Allah nya di mana hari Allah. Wah Kanjeng Nabi ngawalar cikaitan ini kola pis sama jadi ngamanaan ku mana bain gitu nya walaran Rasulullah di luhur martabatna gitu lain di langit gitu. Jadi dimanakan langit teh jauh teh jeung urang mana bain gitu nya gitu mana bain di luhur martabatna gitu. Qaluhu adiduhu al-ihtiyaju ila mahalin wal muhassisi dawan ki musannif wadidulan utawi lalawanane sifat kiamu binafsi iku al-ihtiyaju nyata ihtiyaj butuh hartina butuh Allah ilal mahali kana tempat wal muhassisi jeung kana anu nangtukeun gitu. Anapun dina kalimat wadiduhu al ihtiyaju ila malin wal muhassisi anu dimaksud ku eta qaul ceki musannif ari lalawana kiamu binafsi eta Allah mika butuh nya jadi sabalikna Allah mika butuh kana tempat jeung kanu ngayakeun eta mustahil kan nya lalawanana tina kiamu binafsi berarti al ihtiyaju ila malin wal muhassisi Allah mika butuh kana tempat jeung kanu ngayakeun. Kadua maksudna musannif nerangkeun lalawanan al qiyamu binafsi supaya dimakrifantkeun sifat anu mustahil di Allah nya eta lalawanan al qiyamu binafsi sabab henteu cumpon ngamakrifantkeun anu wajib di Allah tanpa ngamakrifantkeun anu mustahilna gitu. Mantap di dia qaluhu wadiduhu al ihtiyaju ila mahalin wal muhassisi gitu nya ki musannif dina ieu kitab tijana nya non ngutarakeun lalawananana nya qiyamu binafsi nyata butuh Allah kana tempat jeung kana anu ngayakeun gitu. Naon maksudna atuh musannif nerangkeun lawan al-qiyamu binafsi eta nyata maksudna supaya dimaripatkeun sifat anu mustahil di Allah nyaeta lalawanan al-qiyamu binafsi sabab henteu cumpon ngamaripatkeun anu wajib di Allah tanpa urang ngamaripatkeun anu mustahilna gitu maksudna nya ki musannif ngutarakeun al-ihtiyaju ila mahalin nya wadiduhu wal muhassisi. Teras poe nu katilu sakuma anu geus diterangkeun di handap yen anu dimaksud ku lapad did di dieu nyaeta did ceuk lugoh. Sami sareng nakid jeung istilah anu mustahil kumpul duanana anu pasti upama wajib aya salah sahijina mustahil aya nu sejena upama wajib qiyamu binafsi berarti mustahil aya lalawananana gitu. Tanu kaopatna kesimpulanana wajib dimakrifantkeun ku sakabeh jalma mukallaf yen Allah mustahil merlukeun wujudna kana zat liana. Kadua mustahil merlukeun wujudna kanu ngayakeun ka anjeunna gitu eta kesimpulan tina wajib dimakrifantkeun ku sakabeh jalma anu mukallaf. Qaluhu wadidu wadalilu nya qaluhu wadalilu dawuhan ki musannif dawan ki musannif wa dalilu jeung ari dalilna ala dalika ingat ase mengkono madkur alias kana eta sifat qiyamu binafsi lawih taja
lawih taja lamun tah teu mah Allah butuh ila mahalin kana tempat lakana maka tang tukayan Allah taala eta sipatan sifat gitu nya wa kaunulan anane Allah iku sifatan sifat iku muhalun mustahil lamun tah teu mah kaayaan posisi Allah eta sifat eta muhalun mustahil walawih taja jeung lamun teh mah Allah butuh Allah ila mukhasisin kanu nangtukeun maring kang dentang tuakeun gitu. Lakana maka tang tukayan Allah taala nya maka tang tukayan Allah taala eta hadisan anu anyar wa kaunuhu hadisan lan utawi anane kang anyar mun teh mah Allah kang anu anyar eta hadis eta muhalun mustahil tadawan ke musannif wa dalilu ala dalika annahu lawih taja ila mahalin lakana sifatan maksudna kumaha dan nu dimaksud dalil anu nuduhkeun kana sifat al-qiyamu binafsi hiji lamun wujudna Allah ngabutuhkeun kana tempat gesan ngancik pasti Allah bangsa sifat nya seperti urang jelema nya makhluk urang teh jelema gitu makhluk nya ngabutuhkeun kana bangsa sifat urang mah wujudna teh ngabutuhkeun kana tempat jeung cicing nah gitu jadi lamun wujudna Allah ngabutuhkeun kana tempat gesan ngancik pasti Allah bangsa sifat sedangkan lamun Allah bangsa sifat mustahil kasifatan ku sifat 20 nya da sifat mah tara ngancik dina sifat ya, sedangkan lamun Allah teu kasifatan ku sifat 20 eta teh mustahil sabab nyata tapak kudrotna nyata alam ya alam jugrugna atuh tetela jelas Allah teh qiyamu binafsi terus maksud nu kaduana lamun Allah ngabutuhkeun kanu nyieun pasti Allah anyar ya ngabutuhkeun kanu pasti Allah anyar kitu nya urang ikan aya non disebut nantinya asalna urang teh eueuh heug aya anu ngayakeunana Gusti Allah taala samemeh ayana urang ayana bapa urang ayana aki urang terus ka ditu nya tak kitu maksud nu kaduana lamun Allah ngabutuhkeun kanu nyieun pasti Allah anyar sedangkeun lamun Allah taala anyar pasti daor jeung tasalsul sedangkan kejadian daor tasalsul eta mustahil wujud atau mohal Allah butuh kanu ngayakeun maka wajib qiyamuhu bin nafsihi gitu nya. Terus maksud anu kedua eta dina maksud anu kahiji nya maksud anu kadua panjangna dalil ya, ji lamun wujudna Allah ngabutuhkeun kana tempat gesan ngancik pasti eta tempatna teh lian Allah ya pasti eta tempatna teh lian Allah ari lian Allah eta pasti alam ari alam eta pasti anyar ari Allah eta qadim sedangkeun bati mustahil dat anu qadim wujudna ngabutuhkeun kanu anyar atuh mustahil Allah ngabutuhkeun kana tempatnya maka pasti alias wajib nya hasilna qiyamuhu bin nafsihi ja upama disawang memeh aya eta alam pitempateun Allah taala bener teu butuh kana tempat tapi sabadana aya alam pitempateun tuluy Allah mika butuh kana tempat yakni linggih dina eta tempat eta pasti di dat Allah aya sifat perubahan sifat perubahan yakni sifat anyar ya sedangkeun mustahil dina anu qadim aya arad aya sifat anyar atuh mustahil Allah butuh kana tempat oge maka wajib
qiyamuhu binafsihina di Allah Ta'ala, di hak Allah Ta'ala. Gitu nya. Terus maksudna nu kadua upama wujudna Allah Ta'ala merlukeun atawa ngabutuhkeun kanu ngayakeun, pasti wujudna pangeran diayakeun. Upama wujudna pangeran diayakeun, pasti ayana eueuh heula. Upama pangeran ayana eueuh heula, atuh kitu mah pasti anyar. Anyar pasti ngaakibatkeun daor jeung tasalsul. Sedul teh eta muhalul wujud. Atuh mustahil Allah henteu qiyamuhu binafsihi. Maka wajib Allah bihaqi ta'ala qiyamuhu binafsihi. Da kitu nya dalil nakli kana qiyamu binafsihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biqouli ta'ala fil Qur'anil Karim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Anu hatina wallahu bi muradi teu aya deui pangeran Allahu la ilaha illa huwa terkecuali mantena al hayyu Allah zat anu hirup hakiki, al qayyumu zat anu maha jumeneng. Sedangkan dawuhan Allah Ta'ala anu innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Anu hatina eta innallaha wallahu bil muradi bahwasanya Allah eta laghaniyun yakin anu sugih, teu butuh sugih teh nya teu butuh 'anil alamina tina sakabeh alam. Ta eta alhasilnya nu kaopatina hasil. Wa yajibu pihaqi ta'ala al-qiyamu binafsihi, katerangan Al-Qur'an jeung al-hadis anu dipake ngabatalkeun kana golongan karomiyah eta bisa dipake sebagai dalil kana qiyamuhu binafsihi na Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba nadomkeun. Bima wajib qiyamu binafsihi mohal Allah eta ihtiyaj bi ghairihi. Hartosna Allah ngadeg kalawan zat anjeuna, mustahil Allah butuh kana zat liyana. Hartosna Allah teu butuh kanu sejena, teu butuh kana tempat rejeng nu nyieun. Ari hatina Allah teu butuh kana tempat, Allah teu butuh kana zat pikeun cicing. Rejeng Allah teu butuh kana kokosong, teu butuh kana kokosong pikeun manggon. Ari nu jadi dalilna kana teu butuhna Allah kana dat nu sejen pikeun cicing Allah. Lamun Allah butuh kana dat sejena pikeun cicing tangtu Allah eta sifat
Ari Allah sifat moal kasifatan ku sifat kudrat iradat jeung liana. Ari Allah teu kudrat pasti mustahil sabab mun teu kudrat moal aya alam. Ari nu jadi dalilna kana teu butuhna Allah, kana kokosong pikeun manggona Allah. Mun Allah butuh ku kosong pasti jirim, lamun Allah jirim pasti sarua jeung makhluk. Ari sarua jeung makhluk pasti anyar. Ari Allah anyar eta geus tetep mustahil. Ari nu jadi dalilna kana teu butuh nu nyieun. Mun Allah butuh nu nyieun pasti anyar. Ari Allah anyar eta geus tetep mustahil, geus ditetepkeun ku dalil sifat kidam. Wallahu alam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi